Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Kata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sawunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Para mitra sadaya sumangawang sobilajeng kendei serial Silat Sunda nu judulna Jurus Tapak Geni ngalawan Aji Banyu Biru karya Saderek MJ. Sumangga Mitra Pasundan. Mitra Sunda nu mulia, sakumaha parantos dipedar, were harita teh awak kiraga geni ngacleng katembragu cai walungan, tapi sifat angkuh jeung sombongna teu leungit sapedah boga elmu batara karang manehna. Sageuat ngorejat deui, laju nangtang ka Darma Aji. Ngan sakitu bocah belgog. Tapi pas manehna rek ngabdi cumarita, cerat ciut aya hiji barang leutik nu melubus asup kana sungutna. Kes sing horeng si mana horeng eta barang nu belesat teh lauk leutik anu disintreukkeun ku Darma Aji kalawan dibarung ku tanaga lapisan nu lumayan hebatna. Manehana meunang wewengan atawa wejangan ti Eyang Sukmara nu jadi guru kaduana. Ngeunaan pangapesan elmu batara karang nu dipibanda ku Kiraga Geni nyaeta ulah ngadahar naon bae nu datangna tina sato atawa sasatoan. Kiraga Geni cecelegegan lantaran kabeureyan ku lauk leutik. Darma Aji sekali deui metakeun beungeuna. Cerat. Belesat. Cai walungan ngebelesat ngarah kana palebah dada Kiraga Geni. Ceblon. Awak Kiraga Geni ngacleng sabara meter ke tengah tegala nu negla. Jeleng. Curat jeleng. Darma Aji ngagajeng laju pancuh di hareupeun Kiraga Geni. Nu ngonel hudang deui. Mitra sing horeng Darma Aji undur-unduran teh ngahaja inyana teh sangkan ngadeukeuten cai walungan. Sabab memang ajian Banyu Biru mah ajian nu ngagunakeun kakuatan cai. Kiraga Geni sakedapan neuteub seukeut ka palebah pamuda Darma Aji. Manehna geus siap sayaga deuk langsung ngawatek hiji ajian nu dipibanda ku manehna Tapak Geni. Tarta teu anta parah deui mitra. Rasakeun setan. Hiat. Kiraga Geni miheulaan narajang deui ka palebah Darma Aji. Kacepetan gerak panarajangna memang kacida hebatna sok sanajan manehna geus kacida capena. Darma Aji sageuat ngimbangan kacepetan gerak Kiraga Geni. Duanana nuluykeun bito tama tarung begalan pati, tarung patutunggalan. Ngan karasa aya bedana ku Kiraga Geni. Saupama manehna kabeunangan ku tenggeulan atawa tajongan ki Darma Aji, karasa nyeri ki warima. Elmu batara karangna geus bisa diparuhkeun ku eta pamuda. Saperti harita nalika bantok kakuatan ngaliwatan dua dampal leungeunna sewang-sewangan. Hawa panas tina leungeun Raga Geni ditadah ku dampal leungeun Darma Aji anu mawa hawa tiis. Siap. Yes. Dua jawara tangguh-tangguh polot Kiraga Geni ngalawan jawara ngora nu tangguh-tangguh Darma Aji. Masing-masing ngadu kakuatan tanaga lapisan. Duanana laju silih dorong kalayan make tanaga lapisan anu ampir-ampiran sapinuhna. Kejadian saterusna matak olohok nempokeun dua jiri muter lir panggal nu ditungtungan ku hiji sora nu handaruan ngajalgur. Hiat!
Cilegur. Di suara handaruan mata tuluman. Kolea. Mitra dua jirim jawara pating koleang kalebah cukang. Dua nana rubuh sapada harita. Tina biwir sewang-sewangan. Ngalai getih semu hidung. Eta nandakeun yen dua jawara katibanan tatu nu kawilang parna. Kiraga geni tetela nu pangheula nang uniang. Manehna jumarijeg nyamperkeun ka palebah Darma Aji anu masih keneh ngagoler. Tapi kakarage saubaralengka. Awakna ngaloper. Leuleus liretaya pangawasa. Nu antuk nama Bru. Kiraga geni rubuh. Kiraga geni rubuh teu walakaya. Kerejet, kerejet. Tukuna laju ke kerejetan, laju teu usik deui. Kiraga geni nu tangguh-tangguh, ulon-ulon turta pupuhu kajahatan, anu mibanda ilmu pangaweruh nu sakti mandraguna. Inyana leungit budi ilang daya, perlaya di medan laga ijen patutunggalan, ngalawan hiji jawara ngora di Darma Aji. Mitra Sunda nu mulia, sarerea menyaksian eta kejadian pada ngarengha panjang. Tapi beda paroman ti dua pihak. Saupama pihak Senjaya jeung para jawara oge jago-jago silat nu ngadeudeul paguron Renggajaya. Narik napas panjangna teh lantaran kebeku kabunga nu dibarung ku kareueus ka pamuda ngora anu mibanda ilmu pangaweruh nu ajena kawilang luhurna nu geus hasil meruhkeun hiji raja dugal nu nalah Kiraga Geni. Tapi di sejen pihak nyata di pihak musuh nu ngadeudeul Kiraga Geni. Nyaringha panjang di antara marehna nandakeun yen manehna teh kacida pisan ngarasa hanjakalna. Lantaran Kiraga Geni nuku maranehna kacida pisan dipikareusna tetela. Sok sanajan bisa menang lawan Senjaya nu jadi pupuhu paguron Renggajaya, tapi tewasa nandingan kekuatan banyu biru nu diabar ku Darma Aji. Kocap Darma Aji oge manehna teh ngulisik sageubatna. Eta pamuda laju ngoneal hudang, tapi manehna teh geus teu kuat teu nangtung. Leuseuh beakeun tanaga atungan ukur bisaan diper. Ki Senjaya sageuwatna mere isyarah ka Nyi Rengganis. Sangkan sageuwatna mariksa jeung nyampeurkeun ka Darma Aji. Mitra Sunda nu mulia, Nyi Rengganis gawat suti kana panitah atau isyarah ti Ki Senjaya. Manehna langsung nyokot mustika batu ampar ti satukangeun baju Sanjaya. Laju cerelat luncat muru kapal bah Darma Aji. Darma Aji. Laju mustika batu ampar dikepeulkeun ka Darma Aji. Anu tujuanna pikeun ngabantuan dina ngabalikeun atau mulangkeun tanagana. Sanajan moal bisa sapinuhna bisa balik deui. Paling henteu pikeun nambahan kakuatan ka Darma Aji. Kocap barang nempo jadugna rubuh. Si Gobang turta balad-baladna jadi hemar-hemir. Mangkaning jawara ti pihak Sanjaya atau paguron Renggajaya mah masih rempeg keneh. Taya nu perlaya. Masing-masing geus sayaga lamun deuk neruskeun bitotama. Sedengkeun balad manehanana taya saurang oge nu salamet.
Ki Gender perlaya alatan pakarangna sorangan, si sumpit emas palastra jadi korban Nyi Guntari. Atuh Dewi Ambar tatuparna kucakaran Guntara. Da puguh naraya mah tinggi lugis tatu ti heula. Antukna balad-balad si Gobang paburencai. Sarta loba oge nu ngaku taluk sarta milu kana pihak Sanjaya. Aya oge nu kabur ninggalkeun eta patempatan kaasup si Gobang sorangan. Ari sarjana manehna aya karep rek ngudag sarta nyangkala ka si Gobang, tapi teu kebat. Sabab dihulag ku Sanjaya. Sarga, ulah diudag Sarga, kan bae. Tapi Kang, manehna teh ulon-ulon kejahatan nomor 2 ti Kiraga Geni. Cek ulah diudag. Kan bae sing boleh, sing lumpat. Gitunya. Kan wae sing lumpat. Ulah dicangkalak. Nu antuk nama sargana nahan lengkahna. Lantaran manehna leuwih ngestohkeun panghulag ti Sanjaya. Mitra kaayaan ki Sanjaya oge teu pati alus ieu. Manehna teh ngalaman hiji tatun lumayan parna lantaran ajian tapak geni nu ngageduk kana palebah dadana. Tapi kalayan digondeng ku macan sakembaran, nyaeta Guntara jeung Guntari, inyana lempang dipapah muru ka palebah pamuda Darma Aji. Nu manehna teh keur ngalempreh dina lahuna nu jadi indungna. Darma, hodang kasep. Darma. Dan ditembalan keneh wae jika nama masih kapidara. Aditya, Ki Bardan, katut jeung nu sejena oge nyalampeurkeun, kaasup Nyi Gayatri jeung Nyi Kamuning. Hatena pada saruka bunga, sapedah kajahatan Kiraga Geni geus bisa ditumpur ludaskeun. Malahan mah urang lembur nu milu nyakseni lumangsungna tarung tawuran ijen patutunggalan. Dibarengan ku anak buah Sanjaya. Maranehanana pada surak ambal-ambalan. Bari nyebut-nyebut ngaran Ki Darma Aji. Budak satepak nu kaluhungan elmu pangawaruhna bisa ngelehkeun Kiraga Geni. Oh, hebatna keur eta si Jalu. Keur kasep teh. Urang mana eta teh? Cek saurang kasepuhan satengah tumanya ka Balarea. Weh, aya Aki. Paneta teh putrana Ki Sanjaya. Nu galuh pagurona itu Ranggajaya. Oh, gitu. Masya Allah. Wah, hebat lamun gedena kumanya jadi jawara kakot pisan eta teh nya. Oh, mulun. Lamun gede nama wah bisa ngungkulan menjadi bapak anak. Gitu cek Balarea, memang Darma Aji. Dianggap budak satepak, tapi kaluhungan ilmu pangawaruhna diluhureun Kiraga Geni. Lamun nempo kana hasil ijen patutunggalan mitra. Mitra Sunda nu mulia, Ki Sanjaya mere hiji isara sangka nu aya di dinya jarempe. Gandeng. Itu Ki Sanjaya mere isara sangkan ulah ribut. Antuk nama Sanjaya nyarita. Lantaran masih kapirong sora nu ribut itu ti dieu. Dulur-dulur para kesepuhan. Jep heula. Jep. Kuring menta supaya dulur-dulur. Ugi sing saha bae nu di dieu.
ulah garandeng. Ngajan bari rumanggiyeung Ki Sanjaya lempang muruka pelebah ngajioprakna Kiraga Geni. Manehna kaasup nu aya di dinya. Ngarasa penasaran hayang apal saha ari Kiraga Geni teh anu sabenerna. Ki Sanjaya geus ngabogaan hiji pangjudi. Yen sabenerna mah Kiraga Geni teh nyahueun dina perkara kulawargana. Jiga nama eta teh bagian tina kahirupan maranehanana anu memang salila ia disamunikeun disatukangeun kedokna nu mangrupa tregos anu ngabunian beungeut Kiraga Geni. Eta tregos teh mangrupa kedok kulit macan nu salila ieu nutupan beungeutna Kiraga Geni tina panempo umum kaasup kulawarga Sanjaya. Dulur-dulur utama nama para jawara oge bagian ti paguron Renggajaya. Ayo tuang saraksian ku sararea saha sabenerna Kiraga Geni. Lalaunan Ki Sanjaya manehna rada dongko tulus laju tapak deku. Lalaunan baragadal muka kedok kulit macan anu nutupan beungeut Kiraga Geni. Syet! Barang dibuka, bre! Nu nyarahoun pada ngajenghok, kaget liwat saking. Lantaran sanggeus eta kedok dibuka, hiji rupa nu moal bireuk deui pikeun Sanjaya. Guntara jeung Guntari oge silih teuteuk. Eta dua macan sakembaran kaget liwat saking. Maranehna teu nyangka satongo buuk oge. Geni nu jadi ulon-ulon kakacauan, nu jadi pupuh kajahatan di wewengkon eta, mangrupa salah sahiji anak buah ti si iblis Laut Kidul. Tetela. Teu jauh tina panyangka kaula. Yen Kiraga Geni pangna manehanana ngabogaan elmu pangawuruh kalawan dideudeuh ku elmu batu karang. Tetela salah sahiji anak buah utama si iblis Laut Kidul. Sanjaya, Guntara, Guntari oge nyerengganis. Eta opat jawara tangguh-tangguh meh bareng ngabagikeun paneutupna ka Gayatri jeung Aditya. Kaciri dina juru panon Gayatri aya cai nu ngembeng jiga nu nahan hiji kasedik. Inyana carindakdak. Lantaran Kiraga Geni teh pikeun Gayatri oge pikeun Aditya lain jalma nu lian. Laju Gayatri nyampeurkeun ka Kiraga Geni nu geus perlaya. Kang, dadeuh teuing Kang. Nah anjeun teh bet kieu Kang kalakuan. Gayatri tumalimba nyarita dareuda. Barang nempo Kiraga Geni nu babatang jadi bugang. Nu tetela geuningan Kiraga Geni teh lanceukna pribadi. Lanceukna pituin ti Nyi Gayatri nu nalah ngaranna Anggara. Jadi Kiraga Geni lain ulian pikeun paguron Renggajaya. Tapi mangrupa lanceuk ti Nyi Gayatri nu ngaranna Anggara. Mitra Sunda nu mulia. Para mitra Sunda nu mulia, alhamdulillah, serial dongeng Sunda, jurus tapak geni, ngalawan, Aji Banyu Biru, parantos rengse didongengkeun ku Simkuring Kang Asep saparakanca, kalawan direncangan ku Kang Soni Maulana,
Kakak Nanda ade Isan. Nyuhun kenihapunten kasuhun. Bilih dina padarana seueur kalepatan kahilapan bubuhan disarioskeun ku nu sanes ahlina. Tapi mudah-mudahan dina ieu carios teh urang sadaya tiasa nyandakan hikmah anu tiasa dianggo pienteungeun kanggo kahirupan urang sadaya. Hatur nuhun kanu nyeratna sakali deui ka saderek MJ wira salasa wios karya saderek MJ parantos dongengkeun ku sim kuring saparakanca ti dongeng Sunda. Hatur nuhun oge kana pangdeudeuh paramita Sunda di mana bae linggih sareng lenggahna. Nuhun oge kana pangduana. Wilujeng boboran siam, wilujeng kasih Ramadan. Pamugia urang sadayana tapapaosna dipaparin kasehatan lahir tumakaning batin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumangga mita Sunda nu mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan nu mulia, alhamdulillah dongeng Sunda serial parantos rengse dicarioskeun ku sim kuring saparakanca. Pamugia ageng manfaatna kanggo urang sadaya. Hapunten kana segala rupi kalepatan sinareng kahilapan ti sim kuring saparakanca miwah desoni. Pamugia urang sadayana tiasa tepang deui dina dongeng Sunda anu sanesna. Hatur nuhun kana pangdeudeuh sareng pangdoana kanggo sim kuring saparakanca. Mangga mita Pasundan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.